Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Khususun ila ruh Syekh Rabbul wa ila ruh Syekh Abdul Karim wa ila ruh Syekh wa baina ubaikum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir. Bismillahirrahmanirrahim. Neraskeun kajian kitab Jurumiyah kantun fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini ila akhiri. Urang ngalogat heula. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu mangka ari kalimah isim yu'rafu eta dikanyahokeun itu isim bil khafdi kalawan jr tungtung wa tanwini jeung tanwin wa dukhulil alifi jeung asupna alif wal lami jeung lam wa huruful khafdi jeung ari pirang-pirang huruf khafad wa hiya jeung ari huruful khafdi min eta lafaz min wa ila jeung ila wa an jeung an wa ala jeung ala wa fi jeung fi wa rubba jeung rubba wal ba'u jeung ba wal kafu jeung kaf wal lamu jeung lam wa huruful qasami jeung ari pirang-pirang huruf qasam wa hiya jeung ari huruful qasam al wawu eta wawu wal ba'u jeung ba wa ta'u jeung ta wal fi'lu jeung ari kalimah fi'il yu'rafu eta dikanyahokeun itu fi'il bi qad kalawan qad wasini jeung sin wasaufa jeung saufa wata ta'nisi jeung ta tanis asakinati anu sukun wal harfu jeung ari ngaran huruf ma eta perkara la yasluhu anu teu pantes ma'ahu saratana ma atanapi huruf sami bae naon dalilul ismi ciri na kalimah isim wala dalilul fi'li jeung teu pantes ciri na fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, insyaallah ayeuna bade ngabahas rincian tina pembahasan kamari yen kalam teh terbagi tilu yakni isim, fiil sareng haraf. Ayeuna urang rinci hiji-hiji supaya urang bisa ngabedakeun masing-masing. Sabab sesuatu harus bisa dibedakeun supaya teu pahili. Cara jalmi aya namina, aya udin, aya epul, aya aep. Lamun eueuh ngaranan kabayang pastina bakal pahili. Kumaha atuh? Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Kalimah isim ngabogaan sababaraha ciri. Ciri nu nomor kahiji bil khafdi ku jr tungtung. Jr tungtung teh tergantung sebab kalimah tersebut dibaca jr.
Salaresna pembahasan rincina kin dina bab akhir yakni mahfudzatul asma. Mung disinggung saalit ari JR tungtung teh kabagi 3. Hiji aya JR tungtung ku peda huruf. 2 JR tungtung ku peda idofat. Nomor katilu JR tungtung ku peda jadi tawabe. Rupina urang diserat supados langkung kahartos sakantenan kin diskemakeun. Tulisanana dokter. Nepikeun ka teu kaharti. Khofad aya 3. Hiji yakni bil huruf. Anu nomor kadua bil idofat. Lumana patokanana idofat teh nisbatun takidiyatun baina syai'aini tujibu lisanihima al jarro abadan. Hiji nisbat anu bangsa ngayidan, bangsa kayid di antara 2 perkara anu ngawajibkeun kaduana dibaca JR. Langsung baik contohna gulamu Zaidin. Ieu lafad gulamu Zaidin teh idofat susunan mudhof sareng mudhof ilaih. Ieu disebatna mudhof, nu ieu disebatna mudhof ilaih. Secara definisi idofat teh nisbatun takyidiyatun. Hiji nisbat anu bangsa ngayidan. Di baina syai'aini di antara 2 perkara. Ngaran-ngaran idofat pasti 2. Hiji mudhof, 2 mudhof ilaih. Gulam jeung Zaid. Satu acan ieu lafaz gulam diidofatkeun itu berarti umum. Umum kumaha? Gulam teh gulam weh wungkul. Bujangna teh bujang weh wungkul. Teuing bujang nu saha. Ketika tambah we lafaz Zaid, gulam diidofatkeun kana Zaid, maka tangtu gulam teh milik si Zaid. Nah, berarti itu geus aya naon? Takidiyah ngayidan. Gitu. Nu tarina gulam teh umum teh gulam nu saha ayeuna mah jadi tangtu. Oh, gulam teh gulamna Zaid gitu maksudna. Nu mana tujibu lisanihi mal jarro abadan. Ieu idofat teh ngawajibkeun anu kaduana dibaca JR. Nah, dibaca JR teh berarti sinaonna mudhof ilaih. Wasan yajrur wan wimin au fi idza lam yasluhil ladaka wala makhuda. Keun we eta mah lake pembagian idofat aya anu maknawiyah, aya anu lafziyah atanapi mahdoh guer mahdoh jeung sajabina eta mah pembahasan dina kitab nu sanes we eta. Ngan intina kalimah anu dibaca JR teh di antarana nu kadua yakni bil idofat ku ayana idofat. 2. Anu nomor katilu khofat teh ieu ka dieu nyambungna ieu.
yakni bitawabi. Tawabi teh mencakup karena opat atau napi 5 nya. Nu opat mana? Hiji naat, 2 atof, 3 taukid, 4 badal. Atau penginten 2 aya nasak, aya deui atof bayan gitu. Nah, ya ciri isim anu nomor kahiji yakni bil khafdi. Contoh anu paling mudah ku urang hafal antawis nu tilu ieu teh contona ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ieu contoh paling mudah ku urang dipahami jeung ku urang abdi apalkeun. Ieu ngumpulkeun kana sakabeh ciri isim. Mana? Bismi. Ieu JR ku huruf. 2. Lafad Allahi. JR ku idofat. Ismu idofat kana Allahi. Terus Ar-Rahman Ar-Rahim. Ieu JR ku tawabe sabab jadi sifat atanapi naat. Pen. Eta ciri isim anu nomor kahiji. Nu mana di dieu mah ditataan. Urang loncat heula we ngajelaskeunana supados runut. Mana huruf khafad. Di dieu aya penjelasan huruf khafad. Min, ila, an, ala, fi, ruba, terus ba, kaf, lam. Terus huruf kosam eta oge termasuk bagian tina huruf jar. Salarasna ieu teh can sadayana nyebatan huruf jar teh. Da dina lengkap nama dina kitab Alfiyah aya haka huruf fal jari wa yamin ila hatta khola hasya'ada fi an ala mudmud durubala mukai wawun wata wal kaf wal ba wal alla wa mata. Eta huruf jar. Aya huruf jar teh aya la, aya hatta, terus aya ada, aya hasya, aya mud, aya mudu jeung sajabina. Tapi lah cekap kangge pemula dina kitab Jurumiyah nyebatan ieu mudah-mudahan babari katalarna. Kadang-kadang aya nu hese pabeulit we huruf jar teh apal-apal. Nah, supaya hafal berikut jeung makna-maknana aya nazumanana. Mana? Min ibtida ila intiha an mujawazah ala isti'la fi zorfiyah rubali taklil rubali taksir balil ilsok kap li tashbih lam lil milki waw huruf kosam bakosam takosam. Tah cek budak macana waw huruf kosam takoseng aya we nu karitu nama. 2. Ciri isim teh yani tanwin. Naon anu disebut tanwin? Ari tanwin teh yakni urang serat di dieu nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafzon la khoton. Dia bagian kedua tanwin. Nun anu sukun anu anut dina akhir kalimah isim dina ucapan henteu dina tulisan. Nah, ieu definisi tanwin. Nun anu sukun anu anut dina akhir kalimah isim ucapanana hungkul tulisanna mah teu aya. Contoh
lafad Zaidun. Nah, tanda tanwin teh kan kieu. Tuh, tanda tanwin teh. Zaidun. Ketika ayeuna urang nguping kecap Zaidun, seolah-olah aya nun anu sukun. Gitu. Nu diucapkeun nu mana tulisanana mah teu aya. Mun ditulis mah kieu tanwin teh. Nah, Zaidun kitu tah. Ieu tah nun anu sukun. Tapi diucapkeunana hungkul ketika ditulis mah henteu aya, itulah tanwin. Maka setiap kalimah anu make tanwin, maka kalimah eta teh dipastikan kalimah isim. Jadi teu kudu bingung, oh ya tanwinan ya pasti isim. Gitu. Wihandi. Jadi tanwin teh nun anu sukun anu aya dina tungtung kalimah isim, ucapanana wungkul teu aya dina tulisanana, itulah kalimah, itulah disebut tanwin. Dua cenah. Nomor katilu cirina kalimah isim teh dukhulul alifi wal lam. Yakni kaasupan alif lam. Jadi sakur kalimah anu kaasupan bisa atau anu aya alif laman pasti eta kalimah isim. Contoh lafad ar-rajulu. Ieu aya alif lam di payuna, eta teh kalimah isim. Mudah salarasna. Jadi kieu dina kitab kuning urang hayang apal kalimah isim teh naon wae. Kalimah isim teh nu mana, maka sok sing hafal kana naon cirina. JR tungtung. Berarti kalimah anu JR itu kalimah isim. Hiji eta. Nomor kedua tanwin. Kalimah nu aya tanwinan kalimah isim. Tilu kalimah nu kaasupan alif lam. Aya alif laman kalimah eta teh berarti eta kalimah isim. Kitu tah rupinanya salarasna nahu teh henteu wah sulit teu gampang lah gitu. Teu kudu ting lieur kitab nupang ipisna nepikeun ka pangkandelna ciri isimna kieu-kieu keneh moal anu beda. Moal sugan dina kitab nu ipis mah tanwin teh karek isim palabah ayeuna naon kitab nu badag kalimah teh ditanwinan tapi lain kalimah isim moal aya kitu. Ciri isim moal lepas tina tuluy. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.